Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala dongeng aki di mana wae ayana pada mancowar salam dunya. Tepang dangu deui nya sareng aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti kanal YouTube Mancomania. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon nyaeta Gerombolan Leuweung Hideung bagian anu ka-12. Urang tamatkeun Gerombolan Leuweung Hideung di bagian ka-12 ayeuna. Pamirsa sadayana daramang, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean mancon nembean pisan ngadanggukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya gina-ginanjar kawilujengan. Pamirsa sadayana urang tamatkeun dongeng lalakon Gerombolan Leuweung Hideung dina bagian anu ka-12. Aya keneh cenah ki rasanana aya tenang bae. Lalampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti masih tebih, masih panjang lalakonnya. Pamirsa supados teu nyangkolong kana waktos urang langsung wae amparkeun sama kabuitanna para samakna saur bajigur mangga kaparayun sadayana prung. Kocapkeun Santini jeung Wijasena anu ngaharita ngahuruf dedemit beungeut 1000. Tarungna geus liwat ti 70 jurus, tiluanana geus taratu sabab geus sababaraha kali silih teunggel jeung silih tajong. Jalana tarung ge geus teu sagancang keur munggaran sabab loba gerakan anu kandeg gejed gatahan ku rasa nyeri dina awak. Kadang gerakan tarungna gancang tapi tuluy rubah jadi lambat, ieu teh kusabab tiluanana ge geus leuseuh ka kuras tanagana. Santini harita ngablesat maju, manehna geus nyabut pedang ti tadi ge sabab ku lemor mah dedemit beungeut 1000 teh kalah malik bisa ngadeseh ka dirina jeung Wijasena. Tapi sanggeusna Santini ngagunakeun pedang hejona lalaunan dedemit beungeut 1000 bisa kadesek deui. Sinar hejo ngelebat ngababad ke arah beheung dedemit beungeut 1000. Tapi dedemit beungeut 1000 masih cingceung. Manehna ngelokeun sirahna bari langsung ngawongeun jurus siluman nyumput. Awakna nyusup ka sisieun Dewi leungeun beureum bari langsung ngadiuskeun gigir dampal leungeunna kana cangkeng Santini. Hiuk suuk plos siuk wut jeber. Aduh, Santini kebenangan awakna nyanggeyeng ka sisi, tapi Dewi leungeun beureum bari ngalabuhkeun awakna ka sisi masih sempet pikeun ngababadkeun suku katuhuna kana handapeun kelek dedemit beungeut 1000. Hiu cedak. Ayo. Dedemit beungeut 1000 oge awakna ngajereg-jeg ka belah katuhu. Tapi nyeri di handap kelekna teu dirasa, manehna hayang gegancangan ngarubuhkeun salah saurang ti lawanna. Ngarah dirina bisa leuwih leluasa tarung ngalawan sesa musuhna. Beureum katuhuna ngadius tarik ngarah kana dada Santini, tapi ti hareup datang samran angin tenggelan jarak jauh Jawara leungeun wesi anu ngadius tarik rek nembrag dada dedemit beungeut 1000. Dedemit beungeut 1000 gancang narik peureum katuhuna, manehna ngalabuhkeun dirina ku jalan ngagerelengkeun awakna ka belah katuhu. Bareng jeung lewatna angin serangan Jawara leungeun wesi, dedemit beungeut 1000 teh dorongkeun dampal leungeun katuhuna. Hiuk wus saranggem angin panas ngadius ke arah Wijasena.
Wijasena ngagajleng ka luhur, angin tenggelan jarak jauh dedemit banget 1000 teh labas liwat di hanapeun awakna. Labas ka tukang ngahanca tangkal gedang anu harita keneh langsung urarubu. Di luhur jawara leungeun wesi nyiroro turun dampal leungeun katuhuna ngadius ke arah dada demit banget 1000 dibarengan ku tanaga jerona. Hiuk sewu. Demit banget 1000 anu geus nangtung sayaga teu inca balilahan. Manehna nyalurkeun tenaga jerona kana leungeun katuhuna, dampal leungeun musuh dipapag ku dampal leungeunna. Hiuk wut bledag. Dua dampal leungeun anu ngandung tenaga jero hebat teh diadu. Awak dedemit banget 1000 meclang satu nama labuh nang karak bengkang. Tapi na dedemit banget 1000 memang kuat awakna teh. Manehna masih bisa nguniang hudang deui. Sanajan aya getih anu ngalai dina salabiwirna. Sedangkeun jawara leungeun wesi meclang aya kana 3 tumbakna. Awakna ti beubeut tarik kana taneuh. Sakadapan mah jawara leungeun wesi teh can bisa hudang cara lawanna. Dadana masih karasa eungap, tulang tonggongna meni asa pararotong. Santini harita bari ngacerita dik ngablesat maju. Bari ngabebadkeun pedang hejona kana dada demit banget 1000. Hiuk suk plos sabetan pedang hejo ukur ngabebad angin sabab sasarana ngadadak ngaleungit. Demit banget 1000 teh ngabalicat ka belah kenca bari langsung ngirimkeun panimpugna ngarah kana pundukna Santini. Tapi Santini rikat dongko. Di handap leungeun kencana ngadius rek ngabajeg cecekolan dedemit banget 1000. Tapi dedemit banget 1000 masih sempat ngagajang mundur ngajauhan. Santini tedaek mere omer bari ngawatak tenggelan kesik beureum andalanana ku leungeun kenca. Manehna ngablesat maju nyambek ka musuhna. Dampal leungeun kenca nu geus rubah warna jadi beureum ngadius ngarah kana dada dedemit banget 1000, sedangkeun pedang hejona nyorocos ti handap rek nobros kana hulu angeunna nu jadi lawan. Hiuk des cerep jerak. Ayo. Dampal leungeun kenca Santini dipapaku dampal leungeun kencana dedemit banget 1000. Sedangkan pedang hejo nancep kana hulu angan dedemit banget 1000, tapi Santini ge kabeunangan ku tenggelan leungeun katuhu lawan anu nyayang kana beuteungna. Dewi leungeun beureum awakna ngalayang ka tukang, blug Santini labuh ka handapeun tangkal kiara. Sedangkan dedemit banget 1000 dadalik degan bari nungkup hulu anganna anu tatu ku pedang musuhna. Ningali kesempatan hade, jawara leungeun wesi anu geus bisa hudang harita ngerahkeun sesa sakabeh tanaga jerona kana dua leungeunna. Wijasena ngagajleng bari ngerahkeun jurus leungeun wesi ngabongkar karang. Dua leungeunna ngadius ti kenca jeung katuhu. Hiuk suguk prak. Sirahna dedemit banget 1000 teh dikepruk ku dua leungeunna jawara leungeun wesi. Tapi leungeun kencana dedemit banget 1000 masih sempat ngolebat. Hiuk cedak. Aduh. Hulu angeunna Wijasena kahanca ku peurupna dedemit banget 1000. Wijasena ngajungker rubuh tuluy langsung kapiuhan. Sedangkan dedemit banget 1000 dadalik degan keneh. Beungeut sarta bajuna juuh ku getih anu ngucur tina sirahna anu harita geus rengkah. Taligdeug. 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 Salontot ungked kolea blug. Dedemit banget 1000 teh labu nang kuban. Pikeun salilana moal bisa udang deui sabab nyawana paragat harita. Riwayat dedemit banget 1000 tamat poe harita. Wijasena masih can eling, sedangkan Santini nyarande dina tangkal kiara can bisa nangtung sabab beuteungna karasa mules jeung nyeri nyanyautan. Nu masih ragot kari Wiratama anu Bitotama silih alapati ngalawan Nyai Sarundeng. Sanajan tarungna geus leuwih ti 100 jurus, tapi duanana masih saimbang, acan katempo aya anu bisa bakal unggul. Teu sangka lawan Wira ayeuna sanajan umurna geus 60 tahunan leuwih tapi kakuatan sarta tanagana masih bedas. Jeung kuat tarung leuwih ti 100 jurus. Sabalikna Nini Sarundeng oge dina jero hatena daek teu daek kudu ngaku lamun lawan sanajan budak ngora kamari sore tapi liat sarta hese pikeun diperuhkeunana.
Nyai Sarundeng harita nyampek bari muterkeun tongkatna ngababad ke arah tak-tak Wira. Wira sakilat ngagiwar ke belah kenca. Tapi tadinya tongkat hulu orai teh ngaleok jadi nyamber karena beheungna. Atuh Wira gancang dongko hiu plos bareng jeung liwatna serangan lawan. Wira ngamun jurus nyuaikeun sereh ngadudut panglai leungeun kencana ngadius ka hanapeun bujalna Nyai Sarundeng. Nyai Sarundeng leuwas kacida gancang manehna ngagajeng mundur tapi Wira geus ngajudi kana gerakan mundur musuhna. Wira langsung nyusul tepus ke tajongan suku katuhu ngarah kana beteungna Nyai Sarundeng. Teu disangka Nyai Sarundeng ngawangun gerakan dedemit mapag seba tungtung tongkatna ngadius mapag kana dampal sukuna Wiratama. Hiuk seukeus kawas besi anu kaceos ku cai. Hawa panas diadu jeung hawa tiis. Wira anu lemah posisina ngantep awakna macleng kasurung ku tanaga benturan lawan. Saterusna manehna gugulitikan dina taneuh. Wira gancang ngilikan sukuna teu kuna naon. Untungna ngan ukur linu meusan tapi calana bodasna rubah kerabek tapi kana palebah tuurna. Nyai Sarundeng anu nempo aya kasempetan. Manehna langsung ngagajang maju bari ngababukeun tongkatna ngarah kana sirahna Wiratama. Jawara Gunung Salak teu cicingeun manehna ngagencotkeun sukuna blesat we Wira teh ngablesat ka luhur. Di luhur Wira gancang ngamun jurus Raja Popolah ngarcah daging. Sinar koneng ngolebat sababaraha kali ngarah kana sababaraha bagian awakna Nyai Sarundeng. Satekah polah Nyai Sarundeng ngangkat tongkatna pikeun nakis panarajang ngaruntuyna jawara Gunung Salak. Ngan bae serangan Wira teh kaburu datang ukur 2 kali anu katahan hiuk terang-terang brut. Aduh. Nyai Sarundeng ngoceak getih mancer tina tak-takna anu sempal. Leungeun katuhuna anu nyeklan tongkat teh maceleng lepas tina tak-takna. Nyai Sarundeng ngagajleng mundur manehna gancang notok tak-takna sangkan getih henteu terus-terusan ngucur. Set getih teh eureun ngucurna. Nyai Sarundeng ngacegah beungeutna tambah pikasieun. Bibirna katampo kunyam-kunyam ngawatak ajian pamungkasna. Dampal leungeunna meber bari diputar-putarkeun ka arah Wiratama. Aya cahaya beureum ngempur ngalimpudan dampal leungeun kencana Nini Sarundeng. Nyai Sarundeng teh rek ngalancarkeun ajian andalanna nyaeta ajian pedot nyawa. Ningali kitu Wira gancang ngarapal jurus Bajigur Mawur. 2 dampal leungeun teh ditekorkeun kawasan ukur nandean cai lalauna aya sinar coklat dina tekoran dampal leungeun jawara Bajigur Sakti. Nyai Sarundeng ngagero tarik bari ngadorongkeun dampal leungeun kencana ka arah Wira. Barasat sinar beureum getih ngabarasat tarik naker ngarah ka jawara Gunung Salak. Wira oge gerakeun leungeunna kawasan ukur nyeborkeun cai anu meunang nandean hiuk wur ratusan sinar coklat mawur. Sakabehna ngahujanan ke arah datangna sinar beureum. Perepet jegur beledup. 2 kekuatan sakti bentrok di tengah jalan. Taneuh mancawura tatangkalan kararabut jeung akar-akarna kekebul mulek kayaan jadi poek. Wiratama harita masih ngajega dina tempatna manehna ngatur napasna anu karasa eungap. Sedengkeun Nyai Sarundeng ngajoprak sababaraha tumbak tina urut nangtungna jubah hideungna barolong bari ngelunkeun haseup bau daging kaduruk ka ambe di eta tempat. Nyai Sarundeng teh palastra di eta tempat leungeun buntung satak. Awakna Nyai Sarundeng karancang barolong dedengkot komplotan leuweung hideung teh tamat riwayatna. Wira gancang nyampeurkeun ka Santini jeung Wijasena anu kakarak lilir dina kapiuhanana. Wira teh ngasongkeun pel ubar ka Santini sarta Wijasena bari tuluy dibere Bajigur sagelas sewa. Sedengkeun sesanak buahna Nyai Sarundeng langsung taraluk sumrah diri ka pasukan jawara kujang emas sanggeus sakabeh jajadugna
palastra. Jawara kujang emas nyampurkeun ka Wiratama, Santini jeung Wijasena sabab ngarasa geus dibantu dina ngabasmi komplotan Leuweung Hideung. Hatur nuhun Jawara Gunung Salak, lamun ujang sabatur-batur henteu mantosan sigana bae moal bisa ditumpes ieu gorombolan Leuweung Hideung teh, cek Jawara kujang emas. Tos janten kewajiban urang sasarangan sepuh kangge nanjeurkeun bebeneran sarta numpes kajahatan. Walon Wira kayak Ari Suntara jeung Rahayu di mana nyai? Tanya Wira anu kakarak ingat ka Suntara jeung Rahayu. Aya Kang di pali ditu. Walon Santini bari tuluy ngablesat ka arah belah kaler. Wira jeung Wijasena gancang nuturkeun di satu kangen Santini. Barang srog teh Suntara jeung Rahayu keur diubaran kedua urang aki-aki. Suntara jeung Rahayu masih can eling ngan bae kulit beungeutna geus teu pias. Geus getihan deui cara biasa. Guru Wijasena langsung sumujud di hareupeun aki-aki anu make baju bodas. Si oreng dua urang aki-aki teh taya lian kitu unggul jagat kokolot paguron Gunung Pancar sarta Ki Ageng Pandira guruna Ki Ageng Wangsa katua paguron Gunung Sodong. Damang Ki Ageng Pandira, Wijasena oge munjungan ka sobat guruna. Wira jeung Santini oge rengkuh hormat munjungan kadua urang tokoh kolot golongan bodas nu aya di hareupeunana. Kumaha kayan Suntara sareng Rahayu Ki? Cek Wiratama anu hariwangeun kana kasalamatan dua urang baturna. Geus boleh tina ilmu tenung Nyai Sarundeng, tapi kudu reureut 2 minggu bae mah wali dibersihan sesa-sesa racuna. Sawab salian ditenung oge juanana teh diracun ku Nini Sarundeng teh. Walon kitu unggul jagat. Hatur nuhun Jawara Gunung Salak tina sagala bantuannya, cek Ki Ageng Pandira. Sami-sami Ki, tos janten kewajiban papada urang naki. Ayo Wija, urang mulang ka waguron bawa dihidop si Suntara. Kitu unggul jagat. Wijasena sarta Ki Ageng Pandira atuh amitan mulang bari mawa Suntara jeung Rahayu kitu oge Jawara kujang emas jeung sakabeh muridna. Kari Wiratama jeung Santini anu nyesa di eta tempat. Akang bade teras lumampah ka mana Kang? Tanya Santini. Teuing nyai nya can boga tujuan akang mah. Nya paling gerek ngider we dagang bajigur. Bari nutur inung suku. Walon Wira bari gap kana tanggunganana. Leungeun katuhu nyakel tanggungan dina tak-tak leungeun kenca Wira mamener duduk ku samakna anu tadi nyengsol urut tarung. Upami kitu mah Nyai ngiring atuh nya sareng akang. Sacan Wira ngajawab Santini geus kaburu leumpang disagigireun Wira. Wira teu tega pikeun nolakna antuk namah duanana leumpang bebarengan ninggalkeun wewengkon Pasir Gandul. Pamirsa sadayana lampahan Wiratama dina jejer carios gerombolan Leuweung Hideung urang cekapkeun heula dugi ka dieu kumargi tamat pamirsa dugi ka bagian 12 carios gerombolan Leuweung Hideung teh kitu. Terasanana ngalih ka buku anu judulna Siramo Sakti. Siramo Sakti terasan tina lalakon gerombolan Leuweung Hideung atanapi lelampahan Jawara Gunung Salak atanapi alias Jawara Bajigur Sakti anu salajengna. Antosan bae terasanana urang padareng kenya pamirsa begitu aya halangan harungan. Panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur.
Akina bade maosan heula oge ngabsen maosan pairan bari ngabsennya bagian nu kamari. Aya sawe urang bukan heula sakadap. Aya teh Hanita Parel nu calik nyerangan aki dina jojodog enggal. Saterasna aya Kang Agus Wadiningrat Batu Jajar Satya Manco bari ngadepong di Lajengki sumohon. Aya teh Rina ti Oman Manco Satya selalu hatur nuhun. Kang Junaidi Junaid oge alhamdulillah Tangerang hadir wilujeng wengi ngarengkol di harudung sarung. Nguping dongeng kidaga raos nikmat hatur nuhun. Satrasna teh Linda Imut siap Manco teh Hintan Ramadhani oge neraskeun hanca. Teteh Tami Maliha Pogot di Palihan Ciamis. Satrasna mah aya Kang Agus Sumantri di Palihan Garutna. Kang Prabu Arjina mantap di Banjarna. Teteh Yulina Belia oge hanupi sakiku saudna sami-sami di Palihan Tasikmalaya. Di Tasik oge aya Kang Nanang nu Manco Tras. Kang Dopik Abadi ti Kircona atur nuhun. Mamahan di Maulana Kadawang alhamdulillah hadir Manco deui kisah mohon atur nuhun. Manah ti Sumedang Waalaikumsalam alhamdulillah Manco Traski mangga dilajeng atur nuhun. Kang Hendi Rustani di Jepara hadir. Kang Rudiat Channel di Tasikmalaya alhamdulillah ki sehat. Wilayahna absen medar mangga ki diantos ka Tasik urang upat Mangun Reja Singaparna nya deuh sedapnya. Oge sadayana diantos salam sehat kawilujengan hatur nuhun. Amin amin ya rabbal alamin hatur nuhun. Iraha ge aki ka Tasik kumargi gaduh raka aki teh di Palebah Singaparna. Aya Kang Asep Saipullah di Cibuntu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cibuntu hadir Manco Traski Prung hatur nuhun. Di Palihan Pasuruan Kang Etobri Yon Kap 8 Pasuruan hadir aki Prung hatur nuhun. Kang Didin Saripudin Palembang Mancoki kunaon wiratama tegaduhan jurus dewa mabuk bajigur. Moal mabok atuh dahet bajigur mah da ubar eta mah. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur Manco Tras. Waalaikumsalam. Amin ki doa nanti aki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Cipana Sukaresmi hadir ki saur Kang Udi Samsuri atur nuhun. Aya Kang Asep Sherman dongeng di Bekasi hadir Manco. Waalaikumsalam. Rampai salam atas meradai carios gerombolan dueng hideung hatur nuhun aki sami-sami. Mugi akina aya dan kawilujengan sareng kawalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu heula panginten pamirsa anu tiasa kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.